wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Para ibu, para bapak hadirin sadayana jamaah pangaosan utamina kersana sohibul bait anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina siang anu ayeuna urang sadaya ditiasakeun sumping kana tempat pangaosan. Mugia sing janten alamat bade kenging pertolongan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jalmi anu bade ditulungan ku Allah teh nyaeta jalmi anu ngagungkeun Allah. Nabi sasangem man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saha wae jalmina bade istri bade pameget azzoma eta jalmi teh ngagungkeun Allah maulidi anu ngadamel lahirna Kangjeng Nabi. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka cek Nabi kaula bakal nyapaatan ka eta manusa di poe kiamah. Naon ari hartosna syafaat? Syafaate pitulung Allah nu dikawasakeun ka Kangjeng Nabi. Berarti nu gaduh pitulungna ge pan Allah. Atuh urang ulah salah ngagungkeun, wajib ngagungkeun teh ka Gusti Allah nu agung sanes lahir Nabi. Da lahir Nabi mah agung soteh diagungkeun ku Allah. Nu gaduh agung mamung Allah. Matak antawi syarat sareng jawab teh kedah cocok. Syaratna ngagungkeun Allah engke ditulungan ge ku Allah. Ngan eta pitulung teh dikawasakeun ka Kangjeng Nabi. Matak aya maulidi oge sabab urang moal tiasa ngagungkeun ka Allah lamun sababiahna teu aya lahir Kangjeng. Matak lahir Nabi teh janten sababiah urang tiasa ngagungkeun Allah. Sateu acan Nabi lahir teu aya nu ngagungkeun Allah. Zaman jahiliyah teh patrahna ti kawit Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Muhammad teh ratusan tahun eta teh Pak. Matak teu aya nu ngagungkeun Allah. Nabi lahir di tengah-tengah kota Mekah anu jalmina sanes ngagungkeun Allah nu diagungkeun teh patung Lata jeung Uzza harita teh. Yang hareup ka Ka'bah ibadahna mah ngan sabudeureun Ka'bahna pinuh ku patekong ku patung. Jadi lain ka Allah ngagungkeunana kana patung. Sababiah urang tiasa ngagungkeun Allah teh sabab aya lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Ku lahirna Nabi terang we aturan Allah. Nalika terang aturan Allah dipigawe we aturanana. Tah nu ngagungkeun teh nu migawe aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Na ari kana syafaat peryogi kan tenan. Pitulung teh Pak butuh pisan. Jalmi teh sabada di barjah bakal nyamper alam ba'ats. Sabada ba'ats hudang ti barjah bakal digiringkeun ka mahsyar
ari mahsyar teh tempat kumpul sadaya jalmi ti kawit Nabi Adam dugi ka kiamah sadayana kempel di dinya ku Nabi disipatan nu karempel di mahsyar teh khuffatun uryanun khuffatun nyala leker uryanun tataranyang matak waktos Nabi nyangem kitu Siti Aisyah naros Gusti ari nyeker jeung tataranyang utamina tataranyang meureun era da campur galo lalaki jeung awewe di dinya kumaha cek Gusti Rasul Aisyah boro-boro mikirkeun ka era dina waktu harita mah kabeh ge mikirkeun bingung kumaha ieu nasib da di mahsyar teh teu betah mun di dunia panas paling kesang semet baju baseuh baju di mahsyar mah ngesang teh nepi ka aya nu laput mastaka di mahsyar mah ngesang teh nepi ka aya nu laput bujal balas kuripuh di mahsyar reunian sa alam dunia balas kuripuh dugi ka aya jalmi anu ngajerit ngagorowok kieu-kieu teuing mah geura giru abdi teh hisab ponis sawios mising ka narakakeun oge marukanan dina naraka rada hipu balas teu betah cicing di mahsyar nepi ka wakca sawios mising ka narakakeun oge teu aya anu nulungan ngabring ka Nabi Adam jeung nabi-nabi nu sanesna nyuhunkeun pitulung jeung syafaat teu aya nu sangemeun nyapaatan terakhir sumpingna ka Kangjeng Nabi Muhammad nembe ku Nabi disyafaatan ngan kedah paham nu gaduh syafaat mah lain Nabi tapi Gusti ngan dikawasakeun ka Nabi dibikeunna pitulung Allah nu dikawasakeun ka Nabi teh ka saha wae ka jalma-jalma nu ngagungkeun Allah ta ieu nu dimaksud man azzoma maulidi ngagungkeun Allah nu ngadamel lahir ka Kangjeng Nabi ari kitu masanajan urang ngaku mika cinta ka Nabi tapi teu pernah ngagungkeun Allah cara ngagungkeun Allah ku ngalaksanakeun syariat Nabi aturan Allah nu diajarkeun ku Nabi lamun teu kitu mah moal disyafaatan ku Nabi tah namina teh syafaatul uzma pembuka syafaat neme syafaat eta tos dibuka Nabi nu sanes tiasa nyapaatan para wali nyapaatan ulama soleh nyapaatan indung jeung bapak nyapaatan malah budak oge tiasa nyapaatan guru jeung murid tiasa silih syafaatan sadayana tiasa soteh sabada dibukana syafaat Kangjeng Nabi Muhammad janten ngaos teta hoyong berusaha ngagungkeun Allah da kana pitulung teh peryogi ari urang teu ngaos rek kumaha migawe ngagungkeun Allah da ngagungkeun Allah mah kedah ngangge ilmu ceuk adat bisa asil bisa aya lamun urangna kersa ngaos alamat nu rek dibere ilmu didaekeun sumping kana tempat ngaji tah nu diaji ku urang teh sing uninga ieu teh namina nazom tijan sok disebatkeun tauhid am ari am teh istilah ejeung baladna aya khos aya am aya khos nandakeun yen jelema anu amal kana tauhid sirna kabagi dua jalma anu amal kana tauhid teh kabagi dua aya am aya khos ari am jiga kumaha am teh mun soca ningali keneh kana rupa cepil nguping keneh kana sora letah ngasaan keneh kana rasa eta disebutna am mayoritas jalmi umumna jelema didinya sadayana ngaji we tauhid insyaallah moal kapitnah ku rupa ku sora jeung ku rasa ari khos kawas kumaha sok aya paribahasa tauhid khos
khosmah mun soca ningali kana rupa nu kasaksi teh sanes rupa tasorup Allah dina rupa. Cepil nguping kana sora lain sora nu ka kuping tasorup Allah. Ari tasorup teh afal Allah anu keur ngawujudkeun rupa jeung sora. Minimal eta teh matak nu kasaksina teh soca nu ieu mah nu aya dina mastaka anu parantina ningali rupa katutup fungsina teh balas ka ered kalindih ku paningali naksir. Kieu we logika sederhana. Ibu nuju ngemutan hiji perkara anu sangat dipikaresep jeung dipika cinta, ngahuhulang nu liwat nu ngobrol da teu katingali jeung teu kakuping da balas keur ingat mikirkeun hiji perkara fokus. Osok gitunya hoyong acu ke umpamana jadi supermarket eta ngelenteng inget teh balik ka imah aya nu nanya teh di temalan teu kadenge naon sababna pikiranna inget kana baju hungkul eta khos disebutna teh itu ka Gusti we emutna teh matak aya am aya khos. Anu am umumna jalmi kabagi dua, aya nu boga kahayang aya nu teu boga kahayang. Am teh Pak nu teu boga kahayang rupa katempo cicing di dinya we da teu boga kahayang. Nguping kana sora cepil teh dina sora we da teu boga kahayang. Letah ngasaan kana rasa da teu boga kahayang cicing di dinya. Ieu wang carioskeun heula maksud eusi kitab ieu gitu. Maksud usi kitab itu tak keur nganterkeun eta matak taros urangna aya kahayang henteu. Lamun teu aya kahayang ngaji kitab ieu moal nyambung pada teu aya hayang. Da kitab ieu mah keur nuduhkeun nu boga hayang nalika soca ningali rupa aya kahayang. Naon kahayang? Nah, hayang wusul hoyong terang ka Gusti Allah. Tah kadua nu boga kahayang ge kabagi deui kana dua. Aya nu boga kahayang lempang, aya nu boga kahayang teh cicing teh lempang-lempang. Hayang mah hayang ngan heuk init. Hayang artos, hayang sadayana ge sanes kana artos. Tapi pagawean sare. Hoyong ilmu tapi pagawean sare teh sapertos kitu Pak. Eta teh disebutna murid kadzib nu kitu. Ayah hayang tapi emung lempang. Rupa nu katingali ku soca teh teu dilempangan. Tah eta teh murid kadzib disebutkeun. Tukang dagang menang untung dina dagang teh teu dilempangan. Naon sababna? Da teu boga kahayang. Boga kahayang mah ngan mung lempang. Nah gitu. Mung lempang. Hayang-hayangna mah ngan mung lempang. Hayang duit loba ngan hoream lempang. Insya Allah tereh katipuna. Aya we nu nawaran investasi. Da hoream digawe ngan duit hayang tereh loba. Miluan we investasi ari horeng teh investasi bodong. Nu aya ge beak kabeh gitu. Anu kadua nu boga kahayang teh lempang. Nah, nu dihitoban ku ieu teh boga kahayang lempang. Mun socakeun ningali kana rupa nu lempangna hate, kumaha lempangna? Rupa nu katingali ku soca kawitna mah teu aya. Mun kawitna teu aya, pangna aya, aya nu ngayakeun. Bahasa ulama tajid bihi sonan, tah rupa teh dadamelan. Mun rupa dadamelan pasti aya nu ngadamel, lain menang nyieun sorangan, aya nu nyieunna. Teu aya nu ngadamel rupa kajaba Gusti sora nu ka kuping ku cepil urang. Tajid bihi sonan, ieu teh dadamelan. Lain jalmi nu ngaluarkeun sora nu nyieun sora teh. Lempang mun sora tadina teu aya, ayeuna aya pasti aya nu ngayakeun. Tah nu ngayakeun teh zat nu dijenengan Gusti. Tah Nabi teh ngajarkeun eta baheula. Hampir 12 tahun Nabi teh ngajarkeun kitu teh. Ameh jelema nyarahueun ka Gusti Allah. Urang ibadah bari hate teu nyaho ka Allah. Aya deui babaturan ibadah hatena bari nyaho ka Allah.
babaturan mah ibadah nangan sapoe atawa sajam, urang ibadahna 70 tahun. Babaturan urang ibadah sapoe atawa sajam hatena makrifat ka Allah, urang ibadah 70 tahun hatena teu nyaho Allah, teu makrifat ka Allah, alus kana ibadah nu sapoe. Ai urang mah ibadah kabita ku fadilah, ari hate teu makrifat kanu boga fadilah. Saha nu nyanggem kitu? Pa Nabi nu nyanggem kitu teh Pak. Tafakkur saatin, tafakur nu nganterkeun hate makrifat ka Allah sok sanajan ngan sajam umpamana. Khairun eta leuwih alus min ibadati sab'ina sanatan. Tinimang ibadah 70 tahun. Mata pantes nu diajarkeun ku Nabi panglilana teh bab aqaid 23 tahun Nabi lamina dakwah. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Kangjeng Nabi di mana? Di Madinah. 1 tahun 1 acan ngalih ke Madinah, neme diparentah sholat, berarti hampir 12 tahun nu diajarkan ku Nabi tauhid ameh jelema nyaho ka Gusti. Nah gitu. Rupa teh katingali nganteu-nganterkeun rupa hate nyaho ka Allah. Sorat teh ka kuping ngan loba jelema nu gaduh cepil nguping kana sorat teu kaanterkeun ngaliwatan sora hate nyaho ka Gusti Allah. Nu dagang seueur ngan nu meunang bati tina dagang, nu meunang untung tina dagang teu kaanterkeun hate makrifat ka Allah. Padahal kepentingan untung, kepentingan rupa, kepentingan sora tumiba ka urang, urang sina makrifat sina terang ka saha? Ka Allah. Ieu teh nu dimaksud dina kitab Tijan, Allah aya dalilna wujudu hadzihil makhluk, hampir katalar pan kana eta mah sararea. Padahal mah da lain talareun, pahameun. Allah aya ayana sakabeh makhluk. Kunaon urang teh ningali sakabeh makhluk mah osok tapi kana ayana Allah teu manggihan, berarti pahaman urang kana dalil teh bermasalah. Allah aya dalilna ayana sakabeh makhluk, ayana sakabeh makhluk teh pan jadi dalil. Ayana diayakeun, ayana rupa, ayana sora, ayana rasa, ayana untung, ayana rugi, sadayana ge nuduhkeun kana wujudna kana ayana Gusti Allah. Ayana makhluk mah majaji alias teu aya teh da aya sote diayakeun. Ari ayana Allah mah hakiki teu ngalaman eueuh. Mata ulah ditanyakeun ti iraha jeung ulah nanyakeun nepi ka iraha da mayeng ayana Allah. Sawihan deui aya Allah mah hakiki, ayana makhluk mah kepentinganna ameh jelema lempang nyaho ka Allah eta mah statusna teh majaji. Nu ayana status majaji teh eueuh teh. Urang teh aneh nu eueuh kapanggih tapi kunaon nu aya teu kapendak kitu mah. Saha nu eueuh? Urang da urang mah ayana majaji teu aya teh ieu teh. Kunaon ari urang katingali untung katingali, rugi katingali, kasep katingali, geulis katingali, sora katingali, kakuping jeung sajaba-jabana. Ari Allah nu ngadamel sakabeh nu nembe ditataan teu kapendak padahal nu aya teh Gusti Allah. Dalil-dalil teh nu sok dibahasakeun ku ulama ahli tauhid nitah tafakur keusina mah ka urang. Nila tafakur sadayana ge jalmi teh dipaparin potensi sina nyaho ka Allah. Naon potensi sina nyaho ka Allah? Akal, Pak. Ngan teu sakur nu dibere akal nyaho ka Allah lamun teu diangge tafakur. Bahasa nu tadi mah lamun teu lempang tina rupa, tina sora jeung tina rasa. Cenah dah hese gitu sakali di nu babari bilih anu nyebat hese cenah ieu mah buat ting lain keur urang kieu we atuh ngadamel contoh nu sederhana ameh kahartos nya Pak. Ieu mah kena-kena teu bisa sakali nyebutkeun hese lain keur urang punung teu ngaji-ngaji esok aya nu kitu pan nya. Alieu mah cenah lain bagian urang nu kieu. Wangieun heula logika nu sederhana. Lamun Agustusan, ieu mah di ditu di lemur pribados, acara teh sok aya main rebutan, di dieu sok aya tangkal jame ditangtungkeun.
hek dileueuran make oli sanes di luhurna teh hadiahna teh da lain duit ratusan juta lain senal capit lah mohon gitu tapi eta teh pada hayang dah nya naik geus tereh nepi di auran cai ku panitia ti handap gulusur gebru sugan teh kapok da geus ti bebeut ada ditaekan deui eta teh hayang naon eta teh senal capit laras gitu teu kapok-kapok malah kerjasama jeung babaturan maneh panggedena di handap silih pungu pan geus tereh nepi nu pangluhurna ngan teu nepi kana puncak senal capit di banyur ku panitia gebru katinihan ripu da teu kapokeun tuluy sugannya da teu beunang-beunang ngobrolkeun lain keur urang senal capit teu kitu da ditaekan deui we nah ari kana ngajinya encan naon encan acan leumpang lagi kakarek ngadengen nu kitu lain keur urang can ada aing macicingna ge dina rupa cobaan padahal mun arek nyebut lain keur urang senal capit lain keur urang mata yassaru matlabun anta tolibuhu binafsika da moal anu gampang perkara nu ditiangan ku urang lamun menta tulung ka sorangan ari urang ngandelkeun aya naon dina pesak urang hayang meuli naon urang matak ngandelkeun kamampuan nu aya dina diri dihesekeun ku pangeran ge nu kitu sanajan sagala loba mah samulina wa mata assaru matlabun anta tolibhu birobika mun urang na korupkeun hate ka pangeran mentana ka Gusti ceuk urang teh ceuk adat mustahil ieu teh bisa diselesaikeun masalah naon nu mustahil ceuk Allah das kasipatan ku sifat fi lukuli mumkinin autar aya teh nu sulit keur Allah atawa di lembur pribados mah luhureun balong malangkeun awi naon namina gorewal di ditu mah naon di dieu namina sarua di dituna teh aya senal capit hadiahna teh nya ari awi hiji bari ditalian ku tamang pan awing-awingan eta teh di lempangan teh kakarek tilu lengkah gejebur leuheung murag ti gejebur ieu palebah murag keuna kana awi palangkakan pan leungit sigi kanyut eta teh malah seripunya li kapokeun teu kapokeun ngalaman urang neangan ilmu kamaripatan leungit sigi kanyut geus sakitu laka cida-cida ting da naon sababna kana ilmu nu kieu teh rata-rata nu ulaheunana teh nu baruga ilmu anehna teh Pak padahal jelema teh pangheulana wajib nyaho ka Allah ari nyaho ka Allah teu dipapa jiga kumaha nyaho ka Allah teh bisi disangka Allah teh alif lam lam ha mata kurang nganyahokeun Allah teh ku nganyahokeun pirang-pirang sifatna Allah ti kawit wujud kidam bako atuh da ngalap cekap ngaji kitab tauhid bisa maca logat nalar dalil tuluy diajar nerangkeun engke balik masantren diterangkeun deui ka batur disebut teh mangpaat jadi ajengan ari ngadzauqiyah ari paham kana tauhid henteu rugi dagang neangan dukun penriweuh itu teh matak jalma nu teu ngaji tauhid mah hatena ge oyol-oyolan kaditu kadieu tereh kabawa ku anginna jiga kapuk katebak ku angin di mana we nyangsangna teu boga pamedegan teu boga prinsip da hatena teu makrifat teu nyaho ka Gusti Allah awal wajibin mah ditalar wujud kidambako mah katalar ti zaman PAUD keneh eta teh tapi geus kolot masih keneh kitu nalar wujud kidambako sanes ditalar tapi dipahami makna wujud eta nu disebutkeun tauhid am teh jadi urang teh dituntut da kulantaran soca ningali rupa ulah cicing dina rupa sina leumpang hate teh lamun mung leumpang calon katipu nu tadi teh milu investasi da hoream digawe ai duit hayang tereh loba tereh nu teh mah katipuna adunya dzahiruha girratun rupa nu katingali ku soca disebutna teh tipuan sora nu ka kuping ku cepil tipuan untung dina dagang tipuan rugi dina gagang tipuan mun urang tipuan nganggapna dina rugi hungkul untung ge tipuan Pak da cicingna di dinya matak jelema cicing dina untung hatena keur katipu jelema cicing dina rugi hatena keur katipu jelema soca nempo kana rupa hatena cicing dina rupa keur katipu jelema ku
cepil na nguping kana sora hatena cicing dina sora katipu kadang-kadang urang katipu ku kori internasional tungtungna mangultuskeun teh kori beda alus sorana resep ge kasih eta we ai ka Allah nu nyeun alus sora teu ingat saeutik-eutik aja eta teh makom katipu disebutna naon sababna mung leumpang matak nu teu boga kahayang atawa nu boga kahayang ngan mung leumpang calon katipu duit di dunia boro-boro nu katipu nu teu katipu ke dunia mah tinggal keuneun ya nu riweuh mah katipu urusan akhirat da akhirat mah sampeureun kadang-kadang jelema potol di dunia batina badag di akhirat matak geuning Nabi kantos nyangemkeun rubba rajulin mata jahilan loba jelema nu maot dina kaayaan bodoh ngan eta jelema teh teu ridho kana nafsu kulantaran teu ridho kana nafsu di perangan nafsuna mun bodoh daek ngaji teh gitu perhatoskeun natijahna saur Nabi faqoma yaumal qiyamati aliman wa arifan di dunia mah teu telah disebut ustad ku batur bodoh keur maotna ge nu apaleun tapi di kiamah terkenal aliman jelema nu alim arifan jelema nu ma'rifat ka Allah sabab teu eureun ngaji jeung teu ridho kana hawa nafsu samulina sing sieun warubba rajulin mata aliman loba jelema maot dina kaayaan disanjung-sanjung ku batur diabring-abring ku jelema loba dieluk-elukan orang hebat disebutna ku sarerea faqoma yaumal qiyamati jahilan hati-hati kadang-kadang di kiamah ku Allah dihudangkeun jadi jelema bodoh jadi jelema anu eueuh nu ngarah padahal di dunia anak dimulyakeun ku jelema rea di poe kiamahna nepikeun ka eueuh nu apaleun jadi jelema bodoh gara-gara naon gara-gara ridho kana nafsuna ridho kana nafsu ai ridho kana nafsu resepna dina dohiril maujudat katipu teh matak ukuran pinter jeung bodoh cek agama linu sok nyonyo mik naik kana meja sanes Pak linu boga pasantren ukuran bodoh jeung pinter cek agama mah kumaha ridho jeung teu ridona kana hawa nafsu ayu ilmin li alimin yardho an nafsihi mana ilmu di jelema nu baroga ilmu mun manehna ridho kana nafsu wa ayu jahilin li jahilin la yardho an nafsihi mana bodoh dinu bodoh mun teu ridho kana nafsu maksudna sanajan bodoh teu ridho kana nafsu mah pinter cek agama maksudna sanajan pinter ari ridho makana nafsu bodoh cek agama tak muga-muga we sumping kana pangaosan teh tawis manah urang teu ridho kana nafsu urang ngaji pedah perjalanan rada hese punung teu daek ngaji ridho berarti kana nafsu itu teh itu geus lamun urang ngaji ilmu kamaripatan hese sing inget we anu buruh nasional capit ge hese kitu we atos main rebutan main gorewal di luhureun balong hadiahna saukur senal capit hese na ge kacida komo meureun ngaji ilmu kamaripatan rek dibere kabagjaan ku Allah sina nepi kana tempat nu disadiakeun ku Allah di akhirat nu ngaranna surga teh ngaliwatan diwajibkeun ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi pan gitu teu pati-pati Allah ngawajibkeun ka urang ngaji ilmu tauhid itu wajib ngaji ilmu tauhid ulah disangka sunatnya wajib itu teu pati-pati Allah ngawajibkeun urang ngaji kana ieu kitab illa dukhula jannati kecuali urang sina asup ka surgana Gusti Allah mun di dunia asup kana surga ma'arif mun soca keur nempo kana rupa hate teh sok sanajan rupakeun nu katempo ingat yen ieu rupa teh aya nu nyieun tah nu nyieun teh zat nu dingaranan Gusti eta teh ahli zahir disebutna teh ahli zahir sanajan ingatna kana rupa keneh tapi teu kapitna ingat kalau nu nyieun rupa eta oge disebut ahlillah sanes keluarga Allah maksudna jalmi nu dimulyakeun ku Gusti ari kitu maret kana rupa eueuh rupa nu aya tasarruf Allah afal Allah leungit ingetan ka makhluk ingetan ka hungkul eta namina ahli batin khawas teh eta teh ieu mah awam hiji deui mah khawas ya urusan khawas jeung awam ulah bingung eta mah da lain pilihan nasib ti Gusti Allah urang mah ngaji we dinasibkeun kumaha ku Allah dibere bagian kumaha ku Allah jeung ulah iktimad tetegenan kana amal sanajan loba amal Abdul Qadir Al Jailani Sultanul Aulia disebutna ogenan Pak
nepi ka nyangem mawasoltu ilallah bi kathratis salat was saum. Kuring usul kalau lain ku loba salat jeung loba puasa lain. Walakin wasoltu ilallah bil karom, maksudna anu loba ibadah mahdohna ulah tetegenan kadinya da moal dianterkeun makrifat tina ladang eta. Kadang-kadang tina perkara nu teu pati sabaraha jelema na teu bisa ngaji, jelema na teu apaleun kana urusan agama, teu ngalaman papanggih jeung kitab ogenan ti leuleutik. Ngan jelema teh ku Allah diwusulkeun ka Allah teh ngaliwatan perjalanan jadi jelema bageur bil karom. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anjeunna curhat wusulna kuring ka Allah, ma'rifatna kuring ka Allah nepikakeun ka khawas sanes ku bageura naon sanes ku pedah loba salat, sanes ku pedah loba puasa bil karomi. Jadi jelema bageur ku Allah teh hore diwusulkeun ka Allah. Tak mudah-mudahan we nu boga harta bageur ku harta, nu boga harti bageur ku harti, nu boga tanaga bageur ku tanaga. Man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Eta we muga-muga eta teh sadayana janten jalan wusul kangge urang sadayana. Khusus